Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi je dibere geulis lain dipake sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca, di layar perak, layar emas. He, boloon ta budak dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak. Wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah, lain setik. Nu gagah jadi lemah, lain setik. Nang saha nang Gusti Allah. Nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Gitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad. Itu daya teu upaya urang mah. Aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Iya lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanamkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun. Ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu deuleuh geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pake hirup udara ge nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero kana oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup ayah dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya ayah tetapi panyakiteun jadi darah tinggi dihirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh guys kok itu bae tuh ti Gusti Allah sakadar surat syariat mah yehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa paeh kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahru meng nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa paeh geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak
manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana ayah hibranti sayangna merendah kene sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh betul sore datang ye gendut betul nah teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal keluar bae tadi baratok teh huluna cek 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jak teh kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cacak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cacak eta cakang cek 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 kadengena doang kurang pada mah Allah 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 jika kadengena ku urang cek 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak aja urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh saha ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh saha ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup geus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya
di mana-mana beramal goreng. Wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal. Di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan, cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet geulana, ulah waka cak malaikat nu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha, sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhirat. Masya Allah, oh wakaraja. Ketika beramal bagus langsung catat, tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah waka catet, ulah waka cak nu kenca padi geus beramal goreng nyana heula la'allahu yatubu boting tobat ke abeh ulah aya catetanana. Oh geus tunggu aya Ki Haji ngebonceng Simba cak anu katuh ulah waka catet ulah waka sabar ulah sabar. Oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa. Terus sabar apa ya sampai sapeting sampai sapeting nyana teh masih seserian kana we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet. Tapi lamun berangnya ngabonceng Simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti duh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus mun dicatet. Lamun datang ka isuk deui nyana teh tak datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat. Masya Allah mantap sing ade dua malaikat na ieulah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat. Jadi akhirat buku orang aya dua, hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tenden di mizan timbangan. Nu kanca tenden di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana? Urangna aya di tengah-tengah di dieu. Sedengkeun timbanganana sagede dunia. Nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbaan ka mana ye aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep ayo timbang teh sakit aja ini kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kicep-kicep ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna. Waduh, iya ngaboncengan Simba. SMS-an teu katobatan. Eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, masyaallah inggis jasa. Wa yursilu alaikum hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neulekeun urang nyana teh lumantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat maneulekeun
cek malaikat taki haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleukeun aya naonan eta kan malaikat teu boga nama lain awewe lain lalaki jadi dilewe gitu aya kacangan nih urang isina suka dinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah hirup urang dititipan dua malaikat, ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid. Ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabe al mautu paeh tawafat rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat nu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nyanata ngan anak buahna wah geus teu kaitung layu sudah moal kaitu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpin hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka lauhil mahfuz neuleuk deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuk deui ka isuk-isuk neuleuk deui nu mantak dideleuh lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek ieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot terus piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu neule sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag
asal ragag ngek, asal ragag ngek. Tak jadi kuil-kuilan heula teng mentek Syekh Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik. Cek Tuhan Syekh Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannya anak masih manteng keneh. Encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah? Ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceri kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal ka pae gering nu ieu mah. Sebab tu deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kadua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriak malah ka pae abah mah. Kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak Ki Haji. Iya nurang carita paeh mah masyaallah. Tah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna. Urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumur jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot. Sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu mentek ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu muriang nu ieu cager bugeul lantaran di ditu dan ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah digereun ieu mah nu geus geringat 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah ente malakal maut itu gering-gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae ngaplek ka kara ieu sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih heuh jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha fima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah pae sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haq pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihim dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan mah jazi tah mah ke urang bebalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 tah eta teh ngasukeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa
ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa ulwiyun bangsa luhur ruh mah nazifun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non? Sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Ini mentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sadzikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek dibersihkeun ruh teh. Sebab orang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah iruhani orang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana. Ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah. Nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhu padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu mantap ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui. Awak masa birata mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngahareupan si embak jang nu handap segitu bae tah hirup mah gitu bae. Tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim golbu ruh ketika maca sholawat golbu ruh ketika istighfar golbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh roh urang ya teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar yes, sadar kesalahan di jero majelis ya luar biasa tobat bener tobatan cakroh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan we urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanan nah di dunia mah jasa kedeung geus urang ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cakroh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di start tang ayah bae jahe tadi ke mana kasih kupa sekian nanti gue lagi endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye mbah jeung sa sorangan gue lah milu bae oke deh roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka roh mah pancet tadi gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangeulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep we cakawan nafsu. Ya roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun urang Mbak di mana cicinya? Di situ di Cikupa, deket Citra. Ya emang sebelahnya.
Pabuaran situ. Udah lama Mbak deh, lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono, sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh, iya jauh. Makanya segen pulang. Saya kira itu udah pernah kawin, udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri nggak? Punya sih. Atau punya juga nggak apa-apa. Emang di agama makan boleh, laki-laki makan 2. Masya Allah, mantap, mantap biasa, mantap biasa. Aduh, guys, luar biasa, muringkak bulu ujianana. Aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya nggak? Kata terus, adlon. Cakrote, aduh, haji, cakram terus. Asana hesen yang anu putih kos kieu. Hese, eta mah adapun kaditu nama atuh aing geus terus rumah tangga mah henteu atuh, tuh babari teh mah. Tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh geus tobat, aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis deui tak tobat. Datang ti kaum-kaum anu hararandap hararina, di bangsa jelema-jelema nu teu baroga pagawean, anu dagang mun dagang teh marugi malulu, entani-tani ngajejes malulu. Datang ka Kangjeng Nabi saleh ngucapkeun 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sholihan rasulullah. Diterima ku Kangjeng Nabi saleh. Mayoritas jelema miskin, jelema fakir nu ariman ka Kangjeng Nabi saleh alaihi. Terus bae datang ke zaman Kangjeng Nabi, urang ge mah Kangjeng Nabi mau wa yuhibbul fuqara wal masakin. Sebab anu muncul muatan agama pertama ialah jelema-jelema miskin, jelema-jelema fakir. Per hari nate terus ada rasup Islam. Mulai di negara teh rada teu aman, teu tentrem maksudna. Lantaran anu nyembah ka patung masih kene loba. Nu ngajak teh kuarima lain Kangjeng Nabi saleh bae umat teh ngararajakan iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi saleh bahwa Kangjeng Nabi saleh teh Rasulullah. Kabeneran harita nu jadi rajana cewek, seorang wanita nu ngaran Ratu Malki. Seluruh penggawa na dipanggil ku Raja Malki, Ratu Malki. Cek ratu, hei para penggawa, para menteri, ulah cicingan atuh di negara urang teh bejana aya Rasul. Encan teruji ya Rasul teh. Kakarak ngaluarkeun onta aju onta anakan kabeneran sapoe nyana menguasai cai, sapoe jangkaum. Bener kamangfaatan nama cai susu na bisa dinikmati ku kabehan. Nu gering jadi calalager, nu tatadina susah jadi merenah, nu tatadina teu gagah jadi gagah, nu tatadina itu usahana teu maju ku sebab cai susu eta jadi mararaju. Bener ai sakitu nama, tetapi ulah gancang-gancang iman kanu ngaran soleh. Ulah lalawara heulanan cak Ratu Malki, ieu baku babarieun jasa. Coba mulai kuari rapatkan barisan untuk supaya para penggede di negara urang teh ulah mudah percaya kanu ngaran soleh.
Di samping eta dicoba urang nyieun aturan bagi jelema nu iman ka Nabi soleh nyana mun ngaku nabi panggil penjara ulah diatep ieu teh kos kieu ieu teh naon kitu bahaya ulah diatep ya coba jeung undang-undang anyar mulai nyieun undang-undang anyar anti jilbab. Padahal mayoritas Islam di urang tapi jilbab diulahkeun anak sekolah tidak boleh pakai jilbab. Padahal nu meuli urang nu make urang tapi kunaon atuh manehana riweuheun amat ku bodoh eta DPR deui. Itu keneh tadina undang-undang polisi polwan kumenang make jilbab padahal mah nyana berarti dek memperlihatkan iman nu aya dina dada mantak naon atuh nu teu iman ulah make jilbab anu iman atuh make janyana anu meuli nyana nu make tetapi diseragamkeun tidak boleh iyalah negara urang kos kitu ta bentuk negara eta letik urusan ada tetapi katembong kurang aya naon sih urusan jilbab bae ge di masalah weh mentek cek Gus Dur teh mah kula matasnya baka ditu ka mana ka sisi laut ajo kapanggih jeung Nyi Roro Kidul geus make jilbab bisa teh Gus Dur aduh ditanya Gus Dur, Gus emang bener Nyi Roro Kidul pakai jilbab? Iya. Ketemu di mana? Banyak di kota juga. Aduh, tak Gus Dur aya bae. Nah, ieu kerajaan teh nyieun aturan hiji teu meunang nurut ka soleh. Ketika aya nu iman ka Kangjeng Nabi soleh panggil penjara. Masya Allah betapa kalutna kan kakara gedek engket Kangjeng Nabi soleh teh dakwah Islamiyah teh geus alhamdulillah melalui mukjizat onta masyarakat mulai brek iman aturan negara teu meudang nurut iman ka Kangjeng Nabi soleh deres lamun sapadaek mah nu iman nun teu deres keneh ieu mah iman panggil penjara lain kuari bae horanganan Islam dipersempit tiba heula ulah kaget sebab di dunia mah urang mah sakedeung di dunia mah dek dicoba keimananana aslina mah urang mah kasenangan kejaga di akhirat kuari mah keur bahaya urang mah boga aturan diana nu DPR nu DPR nyana boga aturan nyana ditekan ku Amerika kahayang nyana lah dan lain sebagainya urang yang serikeun dihandap kok kieu amat si aturan nagarana pek bae ngan moal kebal tuh Pak Harto geus eueuh tuh Gus Dur geus eueuh tuh Bung Karno geus leuwih ti heula tuh Habibie kakarak pamajikan urang iya bakal kateke geura moal kebal deh paeh kakarak urang di ditu keprok yang serikeun bupati yang serikeun gubernur anu nyana kuari galak ka masyarakat ini dia kuari mantap atapkeun heulanan nu penting urang ngamerdekakeun diri dalam rangka ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala merdekakeun mulai kuari masyarakat teh atuh melalui mun kiwari mameureunnan presiden melalui gubernur terus turun ke bupati ti bupati camat ti camat ka lurah nangkepan jelema nu iman ka Kangjeng Nabi soleh ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi soleh teh atuh kieu we cak Kangjeng Nabi soleh kakarak deuk ariman jadi terjadi kieu deui bae maka masyarakat nu iman ka Kangjeng Nabi soleh
dipanggil ku pemerintah, dikumpulkan, ditanya kumana nyana wa qala al mala'ul ladzina istakbaru min qaumi al mala'ul ladzina istakbaru penggawa-penggawa, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh anu adigung-adigun anu takabur sombong luar biasa ti kaum Kangjeng Nabi Saleh kasombonganana teu iman, teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Saleh teh Rasul Allah. Nyanana nyalilladzina sunipu ka jelema-jelema ka masyarakat anu dianggap hina kunyana teges taliman amanah bihim ka jelema nu ngimankeun ka Kangjeng Nabi Saleh amanah minhum nu ngimankeun ka Kangjeng Nabi Saleh ti kaumna. Nanyana kieu ya, wahai masyarakat, wahai umat, ata'lamuna anna salihan mursalum min rabbi, maneh ulah sok nyanyahoanan kok sok tahu sih. Ulah sok nyanyahoanan anna salihan mursalum min rabbi, bahwa soleh tadi utus ku pangeran jadi rasul. Ulah sok nyanyahoanan ke pabarentah ge lamun geus diteliti bahwa eta teh rasul kakara kami nyieun undang-undang, bahkan kami keras kudu iman ka seorang rasul atuh ieu mah kan can teruji. Ulah mah kasambarangan. Hei umat, atalamuna apakah maneh nyararawana sholihan mursalun bi rabbi, bahwa soleh tadi utus ku pangeran. Ulah sok nyanyahoanan. Kumaha eta umat ngomongna qalu inna bima ursila bihi mu'minun, cekaumna amsumuhum inna kami kabehan teh bima ursila bihi mu'minun, percaya penuh kana wahyu anu geus diutuskeun dibikeun ka Kangjeng Nabi Saleh. Wahyu nu dibikeun teh berupa onta kaluar tina batu gede, sanggeus teh kaluar kemudian anakan sagob ngaranna. Ta eta teh bener-bener merupakan mukjizat wahyu. Di samping keajaiban kapancai susuna deui bisa pake nanggulangi berbagai-bagai kemanfaatan. Ejeng kemadaratan bisa ditumbangkeun ku cai susu tersebut. Haju kaunikanana deui nya mah lamun nginum sapoe satungtung can beak eta cai nya moal ngangkatkeun beheungna. Mana aya onta nu biasa makos kitu. Di samping eta deui kaesokan harina sugannya ngaganggu bagian urang bagiannya na tengah ganggu kan bagian urangnya nama lempang ka gunung ka leuweung urang mah bebas kapan poe jang urang mah lamun poenya anak urang teu meunang diganggu. Cak Kangjeng Nabi Saleh ge antepkeun ieu ontakeun barang dahar sorangan nginum sorangan wala tamassuha bisuin, ulah sok diganggu gugat jeung ulah sok diganggu-ganggu. Komo datang ka dipencit. Cak Kangjeng Nabi Saleh lamun diganggu dipencit fayaqudakum azabun alim, bakal turun siksa kami sieun. Lempeng eta kaum nama ngomongna lempeng jasa kos urang bae ku ari mun ngadengekeun masyarakat mah ngelempeng ngadengena, tapi urang mun ngadengekeun DMR bolak-belok geus lain DPRD DMR bolak-belok ngomongna teh asana teu tegep masyarakat mah asana ngadengena urang tegep jasa kieu bangun pinteran masyarakat si jeung DPR heran aneh tak ieu ge masyarakat lempeng biasa, tapi tetep baik cak pamerintahan anak ulah sok sambarangan saiman-imana, ulah sok sambarangan haju nuduh bahwa ieu soleh teh Nabi Allah, nuduh bahwa soleh teh ieu Rasul Allah, ulah sambarangan. Kami ieu lain jelema sambarangan.
Kami adalah tokoh, kami adalah penggede, kami pembesar, kami pemuka-pemuka di negara. Leuwih nyaho kami, ieu rasul, ieu lain, ieu nabi, ieu lain. Ieu sugih, ieu henteu, ieu gagah, ieu henteu. Kami ngebogaan peneliti-peneliti. Ulah sok sabarangan ieu negara, ieu kami, ieu penggede-penggedena. Maneh masa kadar rakyat ulah diboboda ku si soleh. Deh sambarangan eta mah onta nu kos kitu onta sihir tamu. Ulah sok percaya ka sihir. Baru orang nyaho tiba heula iman. Boh, sok aju percaya ka sihir segala bae. Mun make batu cincin make bae ulah sok sagala. Ieu mah ieu mun dipake ieu waduh, dikatakeun ka jelema nyeri geura ge. Eta kan aya unsur tah mah kos kitu mah tah. Eta aya unsur. Duh, minum coba. Iya mah dulu bolong. Combong kan? Lah, tamat combong eta asli. Deleken buka tuh cincinna. Ya, cayan. Lamun dicayan di luhur teu jaksa kahandap padahal bolong, ieu berarti asli combongna. Tapi lamun dia dicaclakeun terus mocor kahandap eta teh asli ya, urang buktikeun. Ulah sambarangan dicayan bener teu kahandap berarti kan asli kan. Lain sembarangan aya jimirjanan di jero. Tah lamun geus aya unsur-unsur kitu geus mulai iman rada ngageser saeutik. Ieu batu naon ieu? Weuy ieu mah bensin, ieu mah solar, nu ieu mah bacan, nu ieu mah bacin. Macem-macem ieu batu geus. Nu ieu mah Kalimaya, nu ieu blok Ovel. Dan lain-lain sebagainya. Ari ieu nu ditutupan bae ieu batu naon ieu mah? Ieu mah lain deui. Henteu ke ulama hayang nyaho. Ieu bae lah meulieun nu ieu bae. Henteu teh mah hayang nyaho coba-coba kula ieu nu ditutupan bae mah. Ieu mah kieu ieu mah meunang ngawirid. Jadi mata lamun ieu nu hideung ieu nu bolong ieu kan geus jelas ieu bata combong. Lamun ieu nu beureum ieu mah asihan. Asihan sileget ngaranna. Ieu lamun ieu barada aya kajagoan mantra-mantra itu serem kan kadalo tuh jerona aya orayan di dulu jauh tuh sambarangan geus ieu mah hargana ge lain deui ieu bae lah meuli nu biasa bae tajang hiasan ieu mah aya hiasan zahiran wa batinan pohara teh tukang batu bloon nyasarkeun jelema pohara ayeuna ieu mah bacan ieu nu hideung keneh lah cukup bayar 300-400 ribu ieu nu geus saya hejo-hejoan tah saparo nah ieu mah 1 juta lamun ieu nu geus hejo ieu mah 2 juta tah ieu mah nu geus kenclong 10 anu ieu mah geus kenclong ya sakumaha cai ieu mah 50 juta nu bakal dibikeun ke dalam rangka itu Asia Afrika nah ieu batu ieu tetapi lamun ieu mah tah lain deui mah hargana bagus malah lain batu doang emang enak wapak ieu beubeur tah beubeur coba bisa digurang pake kusia tembak anak kotok sok geura ge pake kusia tembak anak kotok paeh tuh paeh kana kotok siana mah henteu kan eta hebatna beubeur dia katembak nu teu make beubeur bapak pan sia mah teu katembak teu paeh kan bisaan eta dukun atuh nya teu paeh teu ditembak teu naon geus mulai ku ari makan mistik-mistikan ajo percaya orang Indonesia makan kanu kararitu teh aduh ajo dibeuli ku nyana nu biasana batu teh hargana ngan saukur 50 100 belah dituna 500 malah 1 juta batu biasa eta mah lain deui hargana jadi 100 juta nu ieu 200 juta bahkan aya 1 miliar segala rupa lantaran ieu mah anti tembak aya anti cukur aya di dinya teh anti marah nu kolot aya macem-macem
asal marah nu kolot coba ge ketrokeun ka huluna cager iya mistik sekarang itu tapi baheula ge nah cak para penggede pemuka negara nu dipimpin ku Ratu Malki awas kencengan ulah datang ka iman masyarakat ka Kangjeng Nabi Soleh ditanya ulah sok sambarangan iman kunaon maneh arar iman eta teh tadi ku nurutna ulah asal nurut bae tapi tetap kudu diperhitungkan. Wah, ditarangkepan jelema di penjara, ditangkap di penjara. Masya Allah karim. Bahkan aya 2 wanita anu tercantik di negara Yordan pada saat eta. Awewe eta teh geus hese nyaritakeun kagelisanana irungna atuh puguh jadi ditu moal anu pengek cara di lembur urang. Mata nemal aya nu sipit cara di lembur urang neule irung mancung neure mata beureuleuk neule ceuli neule buukna waduh bergelombang luar biasa bibirna ya Allah ya Rabbi kadeuleu kos aya cermean tengahna di deuleu gadonan dog sapotong masyaallah ye beheungna rada rerenggian aya 3 renggi terus kahandapna ya Allah seimbang pinarepna gede ting henteu leutik ting henteu nyongcrok ka hareup kemudian kana handapna deui sakumaha nu sok disebut ieu mah cangkeng biola bujurna eplok cendol ya Allah barang di dalam bitisna bitis jantung bagus kapan jantung mati luar lada letik ngagedean aja letik deui pandi urang menang ka Walanda barang di dalam terus karamona lalanci prapi geus pantes lamun dipakean gengge kelencering kencing di deuleu ku urang atuh pantes tah masuk ku kos kitu memakai gengge ke kelenceringan lantaran neros bagus tapi di lembur mah pake gengge bareng di deuleu ya Allah jeung kastrol 12 ulah sok pake gengge atuh lah gede kitu mah tuh aya 2 wanita diperebutkan ku berbagai lalaki loba nu kaedan-edanan ku awewe eta teh lantaran boro-boro dibere senyum kakarak di deuleu bae ge langsung mun keur lapar jadi seubeuh lamun dibere senyum bae saminggu teu dahar sehat wal afiat ku gelis-gelis eta awewe 2 sadagara Yordan poh arajas tidinya kebenaran loba lalaki anu harayang loba lalaki anu hararayang ayalah ngaranna ge manusia si 2 awewe ieu memandang kadua lalaki nu dipeke kahayang eta lalaki nage lain sambarangan berarti jelema anu bener-bener jelema aya nu sejen mapan setengah jelema kos ieu nu hareup di dieu kan ieu mah setengah jelema ngaranna teu sampurna itu mah sampurna kasep aya dinyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana pinter aya dinyana lamun dicaritakeun makan berarti eta mah sarua jeung pariuk manggih kekebas di lembur mah kuari teu jauhan pariuk teu jauhan kakeb sakalian aya gelas ge haju make tutupna teh eta teh tilok nancep tutupna gulak-gilak bae heran geus di akhir zaman mah kuari sebab melina tilok anu reject tilok anu asli itu jadi geus gulak-gilak bae tah dibawa bae kurang gunana tah jauh ieu ragag tutup gelas teu daekeun anteng di luhur gulak-gilak bae tah panggillah ku Ratu Malki lantaran masih keluarga di keraton
Hei dulur kaula, ulah sok dimumurah boga gelis lantaran ieu di nagara teh kabeh hayang mangmenangkeun ka mana. Berbagai kalangan teges datang ka kaula hayang meminang maneh. Mangpang meungpeung maneh kuari eukeun diperebutkeun kuari kieu bae. Pokona mah eta lalaki saha bae anu resep ka maneh jangjikeun kuari mah, terutama anu maneh geus main mata. Jeung lalaki anu ku maneh dipake ka hayang. Nah, jadikan satu kesempatan kami daek dipinang, kami daek dikawin, kami daek dibawa ke mana baik, siap untuk melayani suami. Catatan siap ente nggak bulu ontak. Ayo bedakan mangpang mengbe. Oh mumpung aya kesempatan pekerjaan yang luar biasa, onta soleh bunuh gitu. Andai kata bisa nggak bunuh onta soleh, pokok nama bunuh, beres ngabunuh kaulah geus moal make calana deui. Boy. Pohara geus nangkarak bengkang burung tama. Pohara. Orenganan perpolitikan orenganan lain ti kuari beti baheula ge ngagunakeun perempuan, ngagunakeun cewek dan wanita teh terus. Komo zaman ayeuna atuh lamun urang ningali di urusan cia, urang lamun ningali KGB, boh eta teh anu geus sulit pake lah wanita. Lamun geus ieu sulit make wanita. Kabeh nagara teh nagara seperti kos gitu. Pakai cumbuan wanita. Lamun aya jelema gagah luar biasa hebat teu kapalang geus ku ieu geus ku itu teu bisa. Didatangan ku wanita. Waduh, sakali ingin kenalan, 2 kali, mulai 3 kali menusuk hati. Kabelah dituna terus garana ge awewe hayang dituturkeun gilek. Terprosok. Iya wanita. Dumantek di Indonesia terkenal Bung Karno teh jelema hebat, tetapi ternyata horenganan ketika Jepang mere wanita daekeun, ketika Australia mere awewe daekeun. Ieu kan ceritana seperti kitu. Wallahu alam asli jeung henteu nama. Ketika di Indonesia hendak digulkeun sesuatu lantaran keistimewaan Bung Karno pohara jasa, berelah wanita. Nu mata presiden pertama hobinya wanita. Presiden kedua harta. Presiden ketiga buta. Keur cerita tata kabeh. Teh eta geus kos kitu jeung Gus Dur ieu nu ngomongna ge. Nah, dijieunkeun kangkah eta awewe teh, dijieunkeun eupan eta awewe teh, maka dilaksanakeun ku 2 wanita tercantik di negara tersebut. Terutama kakak kasihna manehna nu selalu merindukeun ka manehanana. Kanda tercinta, saya ini adalah seorang wanita yang dicintai oleh Kanda, dan Kanda pun mencintai saya. Seakan negara ini, dunia ini milik kita berdua. Jangan diragukan lagi tentang cinta saya kepada Kanda. Belahlah dadaku, di dadaku ada kumismu. Pohara eta mondar tama. Selain daripada kumis ada hunungmu. Pohara. Di samping ada kumis dan ada hunung, ada caling. Kacaling-caling aya tadi. Wah, itu. Nah, lantas mau apa? Kalau Kanda ingin melestarikan cinta kita, mulai dari sejak dibangun cinta kita sampai ke liang lahat, bahkan kita lanjutkan sampai neraka jahanam nanti. Wow, pohara tuh. Main cinta pohara tuh mah. Supaya cinta kita tetap utuh, maukah Kanda menuruti keinginan saya? Lalaki atuh dikitukeun. Pokoknya mau apa? Andai kata ada di atas gunung, gunung akan Kanda daki.
Andai kata ada di lautan, lautan akan kanda seberangi. Beuh budak. Andai kata ada di hutan, hutan akan kanda acak-acak. Oh, parah tahu eta. Cinta lain lalagaan, pokoknya demi cintrong. Senang saya mendengar ucapan kanda. Yang jelas saya ada satu keinginan. Apa? Katakan. Andai kata ada yang merusak, sudah diam. Kanda yang akan menghadapinya. Jangan pun besar, kecil, kanda sanggup. Dibalikin kau ngomong. Tenang. Membutuhkan harga di kanda, harta ada. Membutuhkan tenaga kanda, ini termasuk jagoan. Membutuhkan wawasan kanda, termasuk sarjana yang luar biasa. Apa sekarang yang dibutuhkan? Katakan cepat. Jangan sampai memanas dan memarah. Boh. Kanda ini tanggung sejuk memandang bibirmu. Waduh. Padahal terik matahari, tetapi ketika memandang wajahmu, Masya Allah, tanpa harus ada tenda dan payung sudah terasa sejuk luar biasa. Pokoknya kanda ini sudah menguji kecantikan di situ. Bagaimana sih mengujinya? Kanda dari rumah dahaga, sengaja tidak minum di terik matahari yang panas. Begitu kanda sampai dengan Dinda kemudian langsung selamat, itu dahaga lenyap. Minumlah teh botol. Sial jasa. Terima kasih kanda, kalau Dinda sudah menyejukkan hatimu. Iya betul. Makanya coba apa yang diinginkan? Tidak lain, saya hanya berjanji untuk mengutuhkan cinta kita. Betul. Hanya satu permintaan. Apa? Harta? Bukan. Jabatan? Bukan. Kekuatan? Bukan. Lantas apa tuh? Cepat. Karena sudah tidak sabar lagi. Aduh, apa jasa. Satu yang saya inginkan, apa? Kedamaian negara. Kedamaian negara yang saya inginkan, supaya masyarakat ini tentram, damai, seperti sedia kala. Sekarang kan sedang kacau. Gara-gara ada soleh yang mengaku nabi, mengaku rasul, kemudian beliau membawa mukjizat, ialah onta yang keluar dari batu permintaan masyarakat, permintaan umat, kemudian langsung beranak dan anaknya pun besar seperti itu ibunya. Maka untuk mengembalikan ketentraman masyarakat di negara yang kita cintai ini, satu permintaannya itu saja, bunuhlah onta soleh. Siap membunuh? Jangan diragukan cinta saya. Andai kata tidak siap, jangan harap saya bisa berdampingan dengan kanda. Masih banyak orang lain yang lebih gagah, lebih ganteng, lebih cakep, lebih kaya. Lalaki atuh dikitukeun. Langsung menyingsingkan lengan tangan. Baru onta. Singa, yang penting singanya diborogod. Kalau memang itu keinginan Dinda, kanda akan mengusahakan sekuat tenaga. Andai kata kanda siap untuk membunuh, kanda langsung. Andai kata tidak siap, karena onta bukan sembarangan onta. Onta ini besarnya, lebarnya, tingginya tidak seperti onta biasa. Tetap kanda akan mengkondisikan, kanda yang bayar. Waduh. Nu hiji deui ge sarua awewe nu hiji deui ge seperti kos kitu, permintaanna hanya untuk membunuh onta.
maka dua lalaki nu dipentak ku dua awewe tadi teh nyana musyawarah hayang ngondisikeun ngabunuh onta kumaha carana lantaran ai langsung ngabunuh manyana geh boga rarasaan sebab onta lain sambarangan onta besi malik talika dirina tetapi nyana musyawarah untuk membiayai pembunuhan tentang onta saha urang neangan jelema anu gagah panggagahna sanagara Yordan panggagahna sanagara Arab urang beli eta teh yuk urang kondisikeun supaya nyana daekeun ngabunuh onta tenang soal pembiayaan anak ratu negara ulah mikiran kaulah untuk memperlihatkan bebe cinta terhadap wanita tersebut pokoknya bebe akan ge nggak apa-apa ayo campur ke Jakarta-Jakartaan tuh budak jadi mengkonon itu wong itu akhirnya langsung nu dua jelema lapor ka Ratu Malki jeung para pembesar-pembesar sebab cintana terketahui oleh ratu bahkan ratulah nu ngondisikeun wawasan seperti eta kuarinya geus ngucapkeun di hareupeun para penggawa para pembesar para pemuka negara bahwa nyana siap untuk membunuh anda pun nanti yang membunuhnya mah yang membunuhnya siapa entah siapa yang penting terjadilah pembunuhan terhadap onta watu sumingrah Ratu Malki bunga amar wata sutarek aya nu ngondisikeun pembunuhan tentang onta Kangjeng Nabi Soleh padahal mah di jero hatena maka baik ratu maupun para penggawa para pembesar-pembesar ge eta teh jero hatena mah iman ka Kangjeng Nabi Soleh percaya bahwa eta teh onta sebagai mukjizat sebagai wahyu ngan kulantaran deuleu jelema berduyun-duyun iman nyana ngarasa ditinggalkeun timbul hasud ialah berangkat tina hasud berani menanggung resiko eta teh akan baheula datang ka kuari ge kitu bae lamun aya jelema anyar magahan ngaji kemudian didengekeun kiai kolot lain nambahan ibadah hasud jawara anu tadina leuwih ti heula ayalah anak muda ka jawara anana hebat tangkas lan luar biasa cekatan jawara nu ti heula teh lain haju nuturkeun endahan hasud kitu keneh politisi lamun aya anu cemerlang otakna brilian di negara teh jangan mamurkeun negara ieu politisi anu ti heula anu ngarasa tersaingi jeung eleh baik di partai di organisasi mulai lain nuturkeun hasud kitu bae eta mah salilada hasud wari ge lamun teu hasud mah partai ieu jeung partai ieu organisasi ieu jeung organisasi ieu sesuai jeung ADART na untuk membangun negara atuh jamual kieu ieu teh timbul ti hasud manya si eta budak anyar kudu ti heula maknya si eta je budak kamari ieu maknya si eta satungtung aya aing mah pokona mah aing bae heulanan tina berpikir seperti eta lah negara mandeg okos di sebuah pondok pesantren teh bapana maot kemudian ayalah anak-anakna jeung mamang-mamangna jeung uwa-uwana bahkan aya uwa sagala uwa-uwa eta teh kapan ai jangan majukeun pondok pesantren mah saha anu mampu saha anu ilmiahna tinggi ibadahna mantep eta nu kudu dijadikeun pamimpin pondok pesantren sebab pondok pesantren mah urusanna kan urusan ruhani ilmu aya di nyana wawasan aya di nyana ibadah aya di nyana kadinten budak nyana lah teu diharep kan kuduna mah kos kitu ieu mah henteu cek mamangna abah sia eueuh kan aing teh adi abah sia ulah wakasok teterlengan satungtung aya aing keneh mah ieu mimbar geus dikontrak ku emang lamun aya nanaon ku laporan heula ka emang seakan-akan emang ieu teh nu jadi rajana kan kabet ilmu kurang wawasan eueuh dituturkeun ngagibeg percis namun dibahasakeun makos Quran butut kumaha Quran butut ditincak ieu mah Quran dicekel dibaca geus eueuh hurupan
kurang diantepkeun atuh teu maju-maju tah eta lamun aya si Mang si Uwa anu kos kitu eta teh ngaranna Quran butut ditajong Quran dicekel kudu boga wudu dibaca teu kabaca ieu mimbar kunyana dikeukehan bae duit kenceleng masjid ge kuncina kunyana teu nyaho sabaraha-sabarahana leg-leg ku sia Mang eta kenceleng ulah duitna bae teh jeung kunci-kuncina leg-leg ileg tah ieu teu maju pondok pesantren lamun kos kitu dinasti ulah sok dinasti-dinastian sia mah minantu ulah sok mieu campur urusan ieu sebab sia mah eueuh radenan ieu aing raden mah kudu kawin ge jeung ratu deui teu meunang sambarangan pan aing mah tu bagus entus aing mah entus teu meunang sambarangan padahal kamampuan eueuh kabisa eueuh hayang di raden-raden hayang dientus-entus eta lah watek ti baheula ieu ge Ratu Malkite iman sebenarnya mah teletikna ka Kangjeng Nabi Saleh tapi kahalangan ku egona kitu keneh pemuka pemimpin jeung para penggawa teh iman percaya malah nyana kapan anu menta ka Kangjeng Nabi Saleh tetapi kulantaran aya ego istikbar ngaranna takabur manya aing kudu iman ka nyana manya aing kudu tinggalkeun kok jelema ngaluturkeun saleh sih aing ditinggalkeun ieu kamangpaatan dunia keagungan teh lu kamari ka aing kuari bakal kasih saleh awas ya ulah sambat ka dia dipuluh ku aing jeung si saleh Werik pengkondisian pertama tita ngabunuh onta nak geus onta solehna kudu dibunuh mulai hasil musyawarah di keraton istana Ratu Melki keputusan aya di dua jelema silakan dua jelema anu mencintai dua wanita tadi saling satu maksudnya nyana anu siap ngondisikeun membunuh onta ditelusuri lantaran jelema berwawasan jeung kaya melalui anak buah pangneangankeun jelema nu panggedena pangjangkungna jeung panggagahna ulah ngaku gagah bari teu pernah gelut aya pan di urang ge gagah tapi can kacaritakeun gelut aya pancakyana teh serba bisa aing mah besi bisa segala gitu cikaret bisa cikalong bisa kalong ragak bisa segala cimande tapi gelut kan pernah dongengna doang sakalina nyana dongeng gelut eueuh saksi dia kan bloon dibelah-belah ditueun bloon jadi ablaul bloon aya kuari ge jelemana nah nyana nyebar anak buah di Jazirah Arab nyebar anak buah di Jazirah Yordan lantaran Yordan eta adalah pusat pemerintahan Petra ngaranna lamun di Madain Soleh Hijr ngaranna eta adalah pusat perekonomian disebar ternyata alhamdulillah muncullah seorang yang terpilih ngaranna Ki Kudar anak zina anak hasil perzinahan di ngaranna Ki Kudar bin Salif panggilnya nak di dalam mata nage hidung luar biasa celi nage oyag-oyagan irung nage mancung laing pengek laing ngan di dalam keayaan kulitna azrak artina kulau di dele dedeg pangadegna jangkung di dele keterampilanan luar biasa panggil siapa saudara nama saudara siapa saya Kudar bapak konon menurut cerita salib tapi saya kan nggak tahu waktu bapak saya ada kan saya belum ada gitu bener tuh tapi katanya saya mah timbul dari luar pernikahan nggak apa-apalah tetap saya kan manusia Kudar meneh kuari status jadi naon pasar lama kula nu nyekel pasar baru saya yang megang Tanjung Priuk saya yang megang Tanah Abang bahkan akan saya ganti jadi Tanah Putih, nggak usah Abang terus. Saya yang megang. Jakarta
saya yang megang. Bandung, saya yang megang. Surabaya, Medan, saya yang megang. Kalau mau tahu, saya ini adalah geng ternama di negara ini. Siapa yang berani terhadap saya akan saya sentil. Bener gagah jasa. Kamu tahu kepada Hercules, anak buah saya. Hercules memang nggak ada apa-apanya. Wow, pohara bener. Kamu tahu David yang ada di Bandung, anak buah saya. Sekarang dia di penjara gara-gara saya. Pokoknya semua geng-geng yang ada di Indonesia, kok ke Indonesia sih ya? Anak buah saya semua. Kamu tahu gak geng Pasar Kemis? Pasar Kemis manihil tuh nggak ada apa-apa, nggak ada geng, nggak ada, nggak usah diceritain. Pasar Kemis nggak ada geng, atau geng semua. Cilongok kiai semua. Woi, pohara teh Cilongok. Kudar, ada apa saya dipanggil ke sini? Waktu adalah uang. The time is money. Atuh geng karena ini ada salila dipanggil ke kiba mata nong bola desa. Itu apa yang dia gelek gak tahu. Wow, yang itu yang gede lisong. Jadi masa bola gelek sebelah lisong. Wahara. Begini Kudar, kamu dipanggil ke sini ini tentunya kami punya harapan. Harapan apa? Kamu tahu di negara ini sekarang lagi kacau. Saya tidak pernah melu. Siapa bahasa pakai melu? Itu bahasa geng. Saya mah tidak pernah melu terhadap negara, politikus, ekonom. Yang penting orang itu setor sama saya. Geng-geng yang ada di kota-kota besar yang penting setor sama saya. Negara pun harus setor sama saya. Nggak tahu bahwa saya ini adalah pimpinan di negara ini. Negara pun akan saya acak-acak kalau tidak setor sama saya. Lihat tuh, ini apa ini? Wih, tato, makanya ini tato singa. Yang ini tato, dilihat kebo yang ini. Ntar digadil lu makbo lu. Pohara, pinuh ku tato. Eta geng ngaran. Aya geng sholat, tepantes geng sholat. Ada apa? Begini Kudar, negara sedang kacau sekarang karena ada Nabi Soleh mengaku Nabi, mengaku Rasul. Dengar kamu, ada si hiliwir-hiliwir mah. Blon ya saya, geng, budak. Sakumaha, yang di Bandung, kayak hiliwir-hiliwir segala. Ada anak buah saya pernah laporan sama saya. Selama tidak mengganggu, maka saya pun tidak akan mengganggu. Pokoknya mah ngaing mau nganggu ka dia, lamun dia tengah ganggu ka ngaing. Pana juga badu ya tuh. Pokoknya mah kuari mah hirup dia ngaing-ngaing. Kalau tuh kitu onam. Kieu Kudar. Jadi ieu teh kuari ketentraman di negara teh lantaran aya Soleh ngaku nabi. Di samping ngaku nabi nyana teh geus ngaluarkeun mujizat, padahal mah eta teh memang pamenta masyarakat. Benar. Mujizat dalam aya nyaho eta teh pamenta masyarakat di batu nu gede supaya keluar onta. Hajo keluar eta onta tina batu. Keluar. Geng teh jauhan geng mah terok jauh kos kitu atuh. Haju kumaha eta ontana? Barang keluar onta igegan kemudian teu kebal haju reuneuh. Sanggeus sareuneuh eta kita kuda reuneuh eta urang ngalakian. Eueuh. Aing mah anak zina aya bapaan cak.
Iya mau. Aja ke situ. Geus kitu terus rene harita keneh nyana terus ngajuru gede nyarwaan anaklah harita keneh ka indungna. Di model sakeneh. Da angaing ge can pernah nyaho nu kos kieu mah. Di mana eta ontana ha? Justru mana dipanggil ka dieu teh kudar. Jelema teh ieu teh arar iman ka soleh ngaku nabi ngaku rasul lantaran boga mujizat onta. Ta ieu teh kacau ku ari di negara masyarakat bageus hampir kabeh iman. Iman teh pindah pangerannya nama. Ta tadina ti patung kemudian ku ari pangeran teh Allah. Ai pangeran onam caki kudar jaing mah teu boga pangeran. Ulah diperebutkeun pangeran mah cek nya. Aing mah pokoknya setor we ka aing mah. Sial ta geng. Aduh, ampun. Paegan ku ari eta kos kitu geng gorenganan ieu turunan Ki Kudar tah budak tah. Mun aya di lembur urang di pasar, mun aya di pengkolan anu minta uang jago eta berarti aya tetesan si Kudar kajen hukum. Tah, ieu mah kieu bae Kudar teh mah urusan pangeran mah urusan maneh teh mah boga deukeun teu sabodo maneh. Nu penting mah ieu nagara teh hayang pulih supaya ulah acak-acakan. Ayo kami atas nama negara nu dipimpin ku Ratu Malki jeung para penggawa, para penggede jeung para pemuka geus gayakeun musyawarah saha nu bakal bisa maehan eta onta supaya tentrem ieu nagara. Sedangkan lamun cenah cek Kangjeng Nabi Soleh, lamun eta onta diganggu, dirusak, bahkan dibunuh, ieu bakal turun siksa cenah. Tah kami satu sisi embung jelema iman ka soleh, di sisi lain kami ge lamun dibunuh eta onta sieun kena siksa. Ih, cuma bingung berarti. Atuh nu mantap kami nek neangkeun maneh ge neangkeun maneh supaya kami ulah bingung. Kecil. Berapa kamu mau bayar? Hayang paehan onta sabaraha maneh hayang endek mayarna? Wani piro? Ayo. Kumaha pamenta maneh bae? Ayo kumaha pamentana ku kami bakal dicumponan. Kami maca Kudar urusan maehan onta mah geus teu dianggap boro-boro onta jelema ku kami mah dipaehan. Onta deui sakadar onta. Jelema lu boga akalna jeung boga pikiran ge ku kaula mah diringkus. Saha nu wani nandingan ka Kudar? Hei, tidak ada. Kuari maki bae urusan maehan onta serahkeun ka kaula. Cuman kula sadiakeun 100 wanita. Yang kedua, saya kasih kewenangan di negara untuk supaya bagaimana keinginan saya. Adapun negara cekel kuno hayang jadi ratu, jadi raja. Adapun hayang jadi pemerintahan, silakan. Tetapi ulah sok ngaganggu-ganggu ka kahayang kaula, kumaha kaula bae. Lamun eta dicumponan, siap kula maehan eta onta. Wih, kahayangna lain lalaga. Dimusyawarahkeunlah jeung para penggawa. Ternyata dipertimbangkan antara kahayangnyana jeung kitu hasudna jeung keayaan tentang masyarakat ngagelok iman ka Kangjeng Nabi Musa dia Kangjeng Nabi Soleh dibahaslah di meja antara kahayangnyana kebebasannyana jeung hasud nu aya di jero dada jelema iman kabeh ka Kangjeng Nabi Soleh. Setelah dibahas hasud ternyata mawa berani nanggung resiko. Pokoknya silakan, yang penting bunuh onta. Masya Allah. Akhirnya Ki Kudar teh diboking jelema beliannya nama geng kita ngabunuh onta sebab masyarakat mah nu ieu nu itu ge sararieun ngabunuh onta mah sebabnya bahwa eta onta teh mujizat.
sedangkan cakang yang Nabi soleh kapan wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun alim. Kade ulah sok diganggu-ganggu ieu mah onta teh lamun sampaikeun ka diganggu, lamun sampaikan ka dirusak, lamun sampaikan ka dibunuh, maka moal ingkekeun deui Gusti Allah bakal nurunkeun siksa fayakhudhakum adzabun alim. Masyarakat kabeh geus sieun, lamun teh mah dibunuh ieu bakal turun siksa, tapi lamun teh dibunuh ieu para penggawa pembesar penggede termasuk Ratu Malki kebingungan sebab masyarakat ngagelok padahal geus loba anu dipenjara bahkan anu dibunuh ngan ieu kacauna negara padahal beuteung kacau teu naon rarasaan nyana anu kahalangan. Padahal maka suburan negara makin subur tatadina jelema teu beunta jadi beunta tatadina poek jadi caang ku ayana Kangjeng Nabi soleh dakwah teh nu tatadina teh nyaho pangeran nu asli jadi nyaho nu tatadina teh ibadah jadi ibadah nu salah ibadahna jadi henteu. Woi pertalian antara bapa jeung anak pinuh adab antara itu masyarakat jeung masyarakat pinuh adab sabenerna mah makin meningkat peradaban teh dirasakan ku masyarakat tenang tentrem loh jinawi indah anu luar biasa. Silih bantu silih ajenan kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak pokona mah indah luar biasa. Anu ngarasakeun teu tentrem teh eta lah jelema-jelema nu hasud tiba lagi kitu bae. Maka keputusan pembunuhan onta nu bakal dibunuh ke seorang geng yang bernama Kudar diberitakan di seluruh penjuru daerah di negara. Saudara-saudara, negara Yordania, Petra, saudara-saudara yang berada di Jazirah Arab, kekacauan di negara telah terasa oleh kita, maka sebentar lagi kekacauan akan sirna. Cara menghilangkan kekacauan tidak ada lain kecuali membunuh onta, dan saat ini negara telah mempersiapkan pembunuh onta yang bernama Kudar. Marilah kita saksikan bersama-sama pembunuhan onta. Masya Allah, tiba lagi kos gitu bae. Lantaran pemerintahan kakarak pemerintahan kitu ungkul maka masyarakat nanya iraha ieu bakal dibunuhna onta. Carerik masyarakat tu iman ka Kangjeng Nabi soleh malantaran geus ngarasakeun kanikmatan kaindahan ibadah ka Gusti Allah. Kasuburan telah dirasakeun imah-imah teh gunung bisa dipatri, bisa dipahat jadi imah tanah anu lega anu rata bisa jadi istana. Kemudian atuh ieu tanaman-tanaman nu tadina osok wahama ge jadi henteu cai curcor ti mana-mana beuh luar biasa mun neuleuh di kali teh nya caina herang batu deka deuleuan mun hideung-hideung mun putih-putih mun beureum-beureum masyaallah eta nu ngaran lauk singgare boy ti mimiti gabus boncel lele jeung anakna beuh geus puguh betik mah jeung bangsa julung-julung ka deuleu jasa ku subur-suburna negara. Masyarakat geh cerik barang ngadenge bahwa ieu onta dek dibunuh lantaran janji Kangjeng Nabi soleh wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Kami ieu teu ngeunaheun bakal nangke disiksa meureun ke lamun ieu onta sampikeun ka dibunuh. Ditanyaan heula jelema nu di penjara jeung di kampung teh antara iman jeung henteu, lamun iman bunuh mun teu iman kakarak salamet ambu-ambu. Mulai nu aya di penjara dikondisi-kondisikeun ditanyaan supaya ulah iman. Lantaran kapaeh masieun sebagian besar balik deui nyana daripada dibunuh urang kuari mah kaluar iman nati Kangjeng Nabi saleh alaihi salam balik deui ka pangeran aslina. Ya Allah maha kawasa Allah can kuat iman
terus ka lembur-lembur teh ditanyaan nu iman mana nu teh iman mana, aya diskriminasi di dinya teh, aya perbedaan lamun iman ka Kangjeng Nabi Soleh teu digaji ku nagara, bahkan dipersulit. Lamun teu iman dibere, lain lalagaan pamere ti pamarentah teh henteu ujug-ujug dibunuh eta onta teh, dikondisikeun di negara seperti kitu. Justru orenganan nyana nyarita kacau, oreng nyana nu nyieun kakacauan. Percis kos di negara, kos di apa diteruskan. Urang kuari lamun nyaritakeun rakyat mana, rakyat anu henteu tentrem jaka bage tala lentrem. Wayah ka pasar jaka pasar, wayah ka ladang jaka ladang, wayah ka musola ka majlis ka majlis. Bogana alhamdulillah, teu bogana alhamdulillah, jauh kumaha-kumaha. Urang nyaritakeun rakyat bah ti mimiti Surabaya, terus ka Jawa Tengah, Semarang, terus ka Indonesia, ipan ngeluhuran. Terus ka dieu ka Banten ge, nu kumaha, nu kumaha. Kunaon atuh nu nyieun kacau manyadu di laluhur ku urang ditongton. Si eta nu ngacaukeun, si eta nu ngacaukeun, si eta nu kurang beres, si eta nu kurang beres. Tinggal rakyat bae anu cinta kedamaian jeung kajujuran neuleukeun nyana jar rakyat teh kumaha-kumaha. Dipaksa bensin naik, sugan naik kumaha-kumaha henteu, itu wajar-wajar ngan sakadar ngomong mah. Ngan paling nyedek kieu doang eta dikamanakeun duitna atuh nonengnang. Sakitu doang. Macem-macem di Indonesia mah, sebab di Indonesia mah ieu sadunia nu paling beradab di Indonesia. Lamun nyaritakeun kamari ieu di zaman Belanda, teruji ku Belanda beradabna bangsa Indonesia. Urang lamun nyaritakeun sejarah di zaman Belanda, 3 abad setengah Belanda mengakui Inggris, mengakui keistimewaan Indonesia. Sakitu dijajah ku Belanda, tetapi pondok pesantren terus bae muncul, ibadah ka Gusti Allah terus bae muncul. Ketika nyana ibadah terus bae, ketika hasilna dibikeun bae, lamun lain beradab moal kos kitu. Ketika hasil bumi dipentat tah, ketika dititah digawe siap, tapi ketika ibadah ka Allah mantap. Negara mana nu modal kos gitu? Indonesia lain lalagaan. Deuleu sejarah sebelum merdeka. Peradaban nomor 1 adalah bangsa Indonesia. Nu mantak yang beradab. Masyarakat beradab. Di luar masyarakat biasa mah. Tejahun kan di luar mah. Ajeng neng. Mantak ngajina ulah sok di luar. Ternyaho tah masyarakat beradab, ai lain masyarakat mah pemerintah. Pancasila tinggal Pancasila aja masyarakat tentrem bae masyaallah karim kumaha tentremanana boga duit meuli teu boga duit ngeririt ka jeung haram ge teu boga duit sama sekali maling masalah saja. Dianggap masalah ku cenah. Ayo coba pemalingan ambalaya lantaran pemerintahna anu menangkeun pemalingan padahal mah polisi geus aya sabaraha personil di Polres aya sabaraha di Polsek aya sabaraha tapi teu pernah menangkeun pemalingan sanggeus tah meunang deui teu puguh ujung puhuna. Nagara naon? Ketika aya anu mabok dikondisikeun kapan ku pemerintah anu teu mabok ge bisa ku urang make eupan supaya kadeuleuna mabok tet komo anak anu beradab mah panggil kudu dibayar sekian teu akur jeung undang-undang nagara naon eta kos kitu. Kemudian aya padu di meja hijau gitu padu advokat dararatang meuli nyana ieu mah gedean padahal mah masalah namanya nama ieu teh bisa dielekeun lantaran meuli na bisa loba duit anu pi menangeun jadi eleh anu eleh jadi menang nagara naon eta kos kitu. Aya awewe anu geus ditinggalkeun ku salakina lantaran salakina berduit kemudian nyana rapa ka pamarentah sakali 2 kali 3 kali lantaran ti ditu na merean duit bae ujung puhuna nagara naon ta kos kitu. Sabaraha kasus mun kurang dibongkar di Indonesia kula nu diimah bae ngadengena hareudang mentak terpanggilah kula hayang jadi presiden gara-gara kos kitu. Presiden di mana cenah kiai ke aing neangan ijazahna mana kalah ijazah SD na ge eueuh udah jadi presiden kumaha
Ieu masa kadar caritaan kos kitu, tapi kunaon tah? Sakitu geus ambalayahna di Indonesia tentrem. Lamun lain Indonesia, kacau. Tapi tentrem lain lalagan. Masya Allah, wayah ka pasar, wayah ka ladang. Ditangkep panggis bae, ditangkep antepkeun bae lah. Hartina antepkeun urang urusan ai bisa atuh ka urusan ai henteu atuh henteu. Bari nyadeng-nyadeng geus dijebris bae sial, ta polisi goblok, ta polisi sial, ta polisi goblok, ta polisi nu mantep eueuh mangpaatna polisi mah. Ieu mah keur carita batur sia kunaon? Keur carita aing. Tapi kan polisi ge loba anu nulungan lain saeutik polisi anu rada bener rada aya tetep bete gitu kabeh ngaranna ge nagara jeung loba jelema atuh ngan secara globalna seperti kos kitu peroranganna atuh loba nu bener nu ieu kabantu beuh mun polisi mah kurang meureun kumaha meureun beuh mun polisi mah kurang hadena harita aya polisi kula katulungan masyaallah jasa leungit motor kula aju laporan ka polisi aju ku polisi bere ganti motor kula mah ka ditu los jang polisi kula digantian motor bapak naon motor kula Mio gantina mah motor anu harga 2 juta teh jageun sekajeun lah sedekah bae ka polisi. Nah tentrem lamun lain Indonesia geus kacau geus sabaraha kali dikacaukeun di Indonesia teh supaya kacau tapi tetep ieu beradab. Lamun ngabahas tentang peradaban Indonesia, Masya Allah, kuari gaya musyawarah para gaib, khusus para Pancasilais, anu nyana geus ditinggalkeun ku para politikus nu ayeuna, politisi nu ayeuna. Bung Karno mimpin musyawarah di dinya teh ieu teh Pancasila dek dikumahakeun geus mulai. Sababaraha kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa naon kitu ngaranna Jawa Barat, termasuk di Banten, ieu kiai-kiai anu khususon ilaruhi. Dipanggil ieu teh keur ngarencanakeun keur ngarumuskeun tentang Pancasila kumaha ieu teh di Indonesia supaya tentrem kararumpul jeung para gaib-gaib. Ieulah Indonesia nu mantak teu mudah teh lantaran aya nagara zahir, aya nagara batin. Mulai tak kayak batin kumai. Aya naon? Ieu teh tadi teh. Aya batu combong. Anti tembak. Ieu ngajurus ka dieu tah, ngajurus. Indonesia lain sambarana. Jeh, mata kula sieun tenang. Ulah sieun tenang. Sebab naon? Dibantu ku bangsa nu kararitu. Teu marawat ahli-ahli Allah. Ameh. Lamun di negara luar mah suntik setik bur, suntik setik jegur, geus puguh Timur Tengah anu ngabogaan sejarah. Baghdad gempur, kemudian atuh Yaman kuari gempur, Suria Mesir teu eureun-eureun. Geus kitu ka naon kitu ngaranna Muammar Gaddafi gempur sakaligus dan lain-lain sebagainya. Di Indonesia emang teu dikondisikeun supaya kitu dikondisikeun tapi beradab di Indonesia biji ku bahasa kieu atuh jangan urang-urangnya nak ke gereja tuh aing ka masjid subodo teuing atuh kayak di akhirat aya jalan masing-masing ieu tuh eta di Indonesia eta kos kitu tak deuk ngaleungitkeun eta hese jasa lain lalagaan weuy hese pohara jasa tah ieu kuari mulai dipertanyakeun ku masyarakat teh iraha onta deuk dibunuhna. Sebagian besar geus ngagelok deui kuari kaimananna geus lain iman ka Allah ka Kangjeng Nabi Saleh lantaran sieun ku aturan-aturan nagara jeung loba kabutuhan sapopoena anu ngaitkeun kebutuhan anak negara. Maka anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh nama illal aqallun kecuali hanya minoritas. Kanjeng Nabi Saleh geus ngadenge tentang rencana pembunuhan mukjizat ontana maka bakal dibunuh onta teh ku ngaran Ki Kudar nu ngondisikeun nagara dua manusia anu mabok cinta tadi. Nah ieu kuari pertanyakeun iraha bakal dibunuhna. Ternyata berita nomor kedua, pembunuhan onta akan dilaksanakan hari Rabu.
Poerbo bakal dibunuh na onta. Mulai masyarakat gelisah boro-boro nu iman nu teu iman ge gelisah asana siksa datang kajen kukumage sebab henteu bisa dibohongan keimanan manehanana terhadap Kangjeng Nabi Soleh nyana teh percaya bahwa eta teh mukjizat. Aduh ieu teh kumaha pibakaleunana engke teh nu mantap Kangjeng Nabi Soleh langsung pidato. Cek Kangjeng Nabi Soleh lamun memang perbo bakal dibunuh tandakeun jeung cirikeun geura tasbahuna godan wujuhukum musfiratun tsumma tasbahuna fi yaumil jumati wujuhukum mumaratun tsumma tasbahuna yaumas sabti wujuhukum muswaddah fasbahu yaumal khamis qad isfarat wujuhum. Kangjeng Nabi Saleh lamun memang ieu bakal terjadi pembunuhan deleukeun ke bakal turun siksa ciri bakal disiksa teh aya tanda nu mentak dicirian abe kaburu iman anu iman mah jeung supaya salaladar tobat nomor kahiji awas isukan wujuhukum musfarrah isukan beungeut bakal kararoneng kabeh pararias deleukeun coba ge engke datang ka poe Jumat tateh sapoe engke dina poe Jumat wujuhukum marrah poe Jumat seluruh manusia beungeutna bakal beureum eta teh masih menunggu sugantara robat sumatas bahuna yaumas sabti tulus isuk-isuk poe Sabtu wujuhukum muswaddah bakal hideung. Awas deleukeun siksa do bakal diturunkan ku Gusti Allah. Kaula ieu adalah nabi, kaula ieu adalah rasul dibere mukjizat onta. Kade anu tatadina ti tadi antep ulah diharu biru ulah dirusak. Lamun terjadi perusakan, awas diancam, siksa bakal datang. Lamun memaksakan, beri dibunuh ieu onta, siksa bakal datang. Maka faqarun qata'u an amri rabbihim manehanana bakal ngondisikeun pembunuhan onta manehanana geus lacut terhadap perintah pangeran geus teh dianggap bahkan nangtangan waqalu ya Salihu hey Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Saleh ulah loba omong sia leh datangkeun coba siksa nu kusia dijanjikeun coba deuk siksa kumaha mudah siksa coba hayu kami kapalang kami in kunta minal mursalin lamun bener maneh termasuk salah satu nu diutus ku Gusti Allah aja lamun dirobah lamun dirusak ya onta bakal disiksa datangkeun siksa leh datangkeun leh lalu ngomong ngalulu ngomong siksa kami siksa Masya Allah datang ka kos kitu coba kau ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi Saleh deuleu kaum Kangjeng Nabi Nuh lantaran teu percaya ka rasulna teu percaya ka Gusti Allah jana disiksa dengan banjir deuleu tuh kaum Hud anu kamari teu percaya nyana ka Kangjeng Nabi maka kaum Ad disiksa melalui angin tilu poe tilu peuting tiris anu luar biasa digulang gaper ka luhur ka handap ti kaler ka kidul ti kidul kata paraeh kabeh nah ieu ge bakal disiksa moal teu cek Kangjeng Nabi Saleh ulah omong sia aing geus puyeng ngadenge sia datangkeun siksa hayu datangkeun itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayo geura siksa kami lamun bener maneh mursalin mun maneh diutus ku Gusti Allah siksa ayo Masya Allah maka Kangjeng Nabi Saleh ngumpulkeun nu arariman dititah ku Gusti Allah nyalametkeun diri titah kaluar ti nagara Yordan bawa umat lantaran ieu bakal disiksa maka
fa'akhadhatshumur rajfatu Allah bakal nurunkeun siksa nu bentukna wallahu alam bisawab.